Nelpon heula jeung Atem ah. Halo jeung Atem. Oke, saya tunggu ya jeung Atem. Bye. Go away. Jadi mama aya untungna aya rugina. Untungna mama bebas naik motor ya contohna. Sen ka kiri belok ke kanan. Ditegur teh santuy we abong-abong mama. Oh, you're so funny. Tapi rugina mama selain kudu bisa, kudu jago, jeung kudu mendalami ilmu perdapuran, mama kudu jago di perkasuran. Contohna kudu bisa jurus gerejam film, entep reme, entep sendok, ajul gedang, prolog lenca. Kamana ieu teh nya? Si Ajeng Atem teh can ngadieu wae euy. Mendingan aya nama hiburan heula lah. Nga-DJ. Apal tuh DJ, bro? Nga-DJ. Sambil ngadaguan Ajeng Atem datang. Oke. Sorry ass DJ. You can get some. Jeung Atem, mangga calik jeung Atem di dia. Oh, atuh kenal Pak? Keur nga-DJ bari ngadaguan jeung Atem. Jeung Atem. Lain ka mana wae meuni lila diraguan teh ih. Biasa ya ngipuan lah tetangga. Ya Ajeng, aya gosip naon atuh anu terbaru terhangat terhot. Ya we ya mah terhangat. Da menang handekeun dia di ditu tuh tetangga burung. Ih, bejaan atuh Ajeng ih. Meni hoyong terang tetangga burung teh anu mana? Biasa eta cek itu. Update status nih. Geuleuh ieu mah status nanti kitu patut. Geuleuh nih ge gitu ana airna. Oh, cek edo anu irungna di pager. Emangnya irung di pagernya. Puntu meureun di pagernya kos euceuh sarua. Emang update status naon ieu cek edo teh ieu meuni terhot terhangat teh. Besok asa kararepo ieu teh aya naon sok bejakeun atuh ka Ajeng. Cina mah gaduh gebetan baru. Oh maknya astagfirullahaladzim. Pance edoh teh geus kolot lain. Iya Jeng, dah gaduh gebetan tukang sol sepatu cenah jaba aki-aki di uyuhan daekannya. Ah maknya Ajeng ut boga gebetan baru tukang sol sepatu jaba aki-aki. Ih mun euceung mah da moal daek da aslina. Ih bararaid Nya ih meni kitu coba teu hararayang abdi ge. Ka Ajeng mah atuh hayang. Ih Ajeng mah bararaid da moal daek ieu sing di imahan, di mobilan, dibere duit. Ih Ajeng mah moal daek aslina ngan duitna mere pitampa. Aya naon atuh Ceng cita ka dia bi coba kieu patut bajuna. Jeung sendal geuning cangkung nih geuleuh ayeuna. Di Soledad gitu. Ajeng puguh nelpon ka dieu teh. Ajeng teh batur gitu. Atuh da sarua Ajeng oge tuh. Make sandal kieu ieu teh keur trending topik ieu teh mahal. Ajeng teh impor di luar negari. Si Ajeng mah nya pokona mah cicing we. Engke Ajeng nya ku Ajeng ke balikna rek dibere pais lele. Cicing pokona mah. Baturan Ajeng nya. Mun atuh Ceng mah nya di dieu cicingna nih gareuleuh di dapur dia nih ditu bae yo. Nya ayo atuh yuk. Ayo yuk. Nongkrong di dia we yuk. Ayo atuh. Nuhun. Kumaha ayeuna kondisina jeung anu Bandar Domba teh geuningan? Wah, saya pisan Jeng aya mah.
Tuh loba dombana tuh. Aduh, buah-buah eta ku siram kumis meureun dicolokan wae dombana loba dombana mah meureun jeung. Aduh, kan masalah teman tapi seueureuy mah. Jeng, engke minggu hareup di tempat Ajeng rek aya arisan berondong garing sia. Ih, loba berondong anu anjing pokona mah gurih-gurih kumaha kitu ta ih. Erek mah. Angke bae bisi bandar domba ambek euy, abi mah jang. Oh, nyatu. Pokona mah minggu hareup nya. Bebeja heula kasih akang kumis tukang bandar domba teh anu sajeng kitu rek aya arisan berondong kitu nya di imah Ajeng di ditu nya. Engke lamun di didinan pake WA nya. Mohon, ngantos itu abi bade heulanya. Nya rek ka mana Ajeng? Iya biasa bandar domba, ada ke bumi Cina ini. Ini ditinggalkan sealit dia meni ikos kangen sih kayak namanya. Lamun lebar dombana euy itu. Sugante kang kumisna nu lebar nyanjik atuh ah. Atuhnya, Nyajik. nyajengnya, Nya. kayunya. Nya. Ada hati-hati nya Ajeng. Ah, si Ajeng mah kakareng gesa kedap meni geus teu aya. Jadi we teu aya rencang deui. Ajen kene ampun apa kok aing dirogra heula ya. Sok ece mah ridho rek diroga halama mangga. Putih, aing putih, aing putih, aing putih.